suci nu ngancik dina sifatna welas tur asih nu muara dina rasa nu sajati. Ieu anu kudu ku urang diwujudkeun anu nyata. Ieu anu ku urang diwujudkeun anu pasti anu tanpa urang tadi ningali kana pagawean anu lian, anu can puguh karuhan, anu ngan sakadar tadi tea ngaatasnamakeun tapi teu nerapkeun dina perilaku cinta kasih, mengasihi, menyayangi antara alam semesta. Papadaning hirup anu nyararata. Mugia urang dina ngagemna rehing widi parahiang lumampah dinu sanyatana, lumampah dinu saujratna. Sakitu sampurasun.